Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dina kesempatan kali ieu urang sadayana bisa tepang deui dina pertemuan kali ieu di semester nu anyar. Mugi-mugi urang sadayana dipaparin nikmat kesehatan supaya urang bisa diajar dina pelajaran bahasa Sunda ieu. Enggak urang sami-sami sata acan dikawitan sami-sami mulai heula bacakeun doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, dina pertemuan kali ieu urang sadayana diajar deui dilajengkeun kana materi nu kalima ayeuna ngeunaan wawancara. Mangga disiapkeun catatanana urang mulai kawitan wae diajar ayeuna. Ya, dina materi nu kalima ieu Bapak bade bahas ngeunaan hal-hal ieu nyata pastina nya sapertos biasana aya ngeunaan video ilustrasina ngeunaan wawancara ieu. Aya deui materi panyungsi basa nyata arti, tujuan, lengkah-lengkah, tata krama jeung nu kudu dilaksanakeun dina wawancara. Katilu materi ngaguar wanda wawancara. Eta aya ngeunaan jenis-jenis wawancarana, aya secara carana, aya deui jeung secara sifatna nya. Teras nu kaopat biasa seperti biasana aya tugas mandiri jeung tugas kelompok nu ku urang sadaya bisa engkin dikerjakeun nya. Ayeuna di dieu aya video ilustrasi ngeunaan wawancara. Mangga urang sami-sami simak nya video ilustrasi ieu. Pemirsa, ini kami sudah berada di lokasi tempat kejadian perkara di mana ditemukannya seorang mayat yang ditemukan di dalam sebuah tong plastik berwarna biru. Dan dapat kami kabarkan di kawasan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor ini memang kawasan yang sepi karena ini jalannya merupakan jalan kawasan atau menuju ke kawasan industri. Dan jalan ini merupakan jalan yang menghubungkan dari Bogor nantinya hingga menuju ke Bekasi, dan saya tidak sendiri. Untuk lebih jelasnya saya akan mencoba bertanya kepada salah satu saksi, Ibu Sartika. Ibu Sartika ini adalah orang yang pertama kali menemukan mayat dalam tong tersebut atau Dufi yang akrab dipanggil Dufi. Ibu bisa diceritakan nggak, Bu? Pertama kali Ibu melihat itu pada hari Minggu pagi ya, Bu? Iya, jam 6. Tahu saya teh lihat ke beras ini teh ada gentong. Saya teh mau diambil. Duh, ada gentong bagus. Ambil saya cabak teh diraba begini teh kok berat gitu. Terus teh penasaran dibuka aja lakbannya berat-berat. Wah, ngolosot itu tutupnya. Terus ngolosot teh, kakinya ngarumpai ke kanan saya. Oh, ini orang kata gua teh. Masih hidup loh. Siapa yang masukin ke gentong kata gua. Oke. Gitu. Ibu pas menemukan pertama kali itu masih dalam kondisi hidup? Belum, dikirain saya mah masih hidup, dalam mas badan itunya kakinya. Kan biasanya suka kaku dulu meninggal mah. Tapi itu mah lemas, kata gua tuh masih hidup kali gitu. Itu teh enggak dinyuara. Wah, lu mah udah mati kali gitu gua teh gitu. Udah astagfirullahaladzim, ya Allah, cekurang teh ya Allah, ini mah udah meninggal kali, udah mati, kata saya teh. Baik, Ibu boleh ditunjukkan di mana lokasi titik Ibu tempat menemukannya? Sebelah mana? Di sebelah sini. Iya. Ini pemirsa dapat dilihat ini adalah jalan yang cukup sepi di mana penerangan pun ini memang minim sekali. Kami pantau dari tadi perjalanan menuju ke sini, dan di sebelah kiri jika Anda dapat melihat, kameramen kami akan menunjukkannya, ini adalah lapangan atau hamparan yang dipenuhi oleh ilalang. Ibu, apakah memang Ibu sering sekali lewat ke sini karena Ibu ini ya pekerjaannya mulung juga ya, Bu ya? Iya, nyari saya mah kesini, nyari aqua. Nyari aqua. Iya, nemu gentong ya mau diambil sama gua. Kata saya udah diambil itu, nggak tahu dalamnya apa. Pokoknya mau diambil kata gua begitu. Baik. Ibu sebelumnya pernah melihat gentong itu atau pada hari itu saja melihatnya, Bu? Itu aja hari Minggu, cuman itu doang.
harita gitu. Jadi sebelumnya Ibu belum melihat gentong itu pada pagi hari, hari Minggu pagi pukul 6 ya Bu ya? Oh, pagi aja jam 6 ya, pagi jam 6. Nah, begitu melihat gentong, kemudian Ibu melihat ada yang berisikan mayat manusia, mohon maaf. Di situ Ibu, apa yang Ibu lakukan pertama kali? Ya dibuka aja, pengen tahu, pengen jelas nih apa dalamnya gitu kata gua. Oke. Ibu kan sudah tahu kemudian itu dalam mayat. Ibu minta tolong ke siapa? Langsung lapor polisi atau seperti apa, Bu? Enggak, yang lapor polisi orang lain. Dan saya tolong. Emang gak kasihan apa ini orang kata gua teh gitu. Tolong dong, tolong, cepetan gitu kata gua. Lah dia yang laporan polisi mah, saya emang nggak nyuruh, nggak apa gitu. Kemudian langsung oleh warga sekitar yang lewat ya Bu ya? Berarti? Iya, yang lewat, yang laporan nama Renan, ada orang mah di situ aja bilangnya gitu saya mah. Oke, baik. Ibu bisa diceritakan, memang Ibu setiap hari memang lewat sini? Iya, kasih ini emang nyari aku, saya mah tiap hari ke. Ibu tadi kami sempat berbincang juga dengan warga sekitar ya, yang suka lewat sini Bu. Katanya ini memang kawasannya sepi ya Bu? Iya, emang agak sepi. Kalau malam mah, siang sih ada yang lewat mah. Nggak kayak malam emang agak sepi. Lampunya lagi mati katanya. Waktu harita malam minggu teh. Gitu katanya Neng. Oke, baik. Dan Ibu pada saat menemukan pertama kali, kemudian meminta pertolongan warga dan polisi, itu Ibu sendiri apa posisinya? Lah udah aja saya bilangnya begitu, dikirain saya teh bukan orang, saya mau ngambil gentong kata gua teh. Terus teh orang dalamnya, tolong apa ini, tolongin orang kasihan. Baik, Gitu. Ibu kan tadi berkata bahwa sering lewat sini ya Bu yang buat ngambil sampah juga gitu Bu? Iya, ngambil sampah saya nyari emang. Ya. Dan di sini tuh Ibu bisa diceritakan memang kawasan ini adalah kawasan yang sepi atau seperti apa? Karena mengingat di sini merupakan jalan menuju ke kawasan industri dan menuju ke pemukiman sendiri cukup jauh ya Bu, hingga 1 kilo jaraknya, betul? Lah iya, jauh ke situ muter, saya balik lagi ke situ. Udah pulang di sini muter dulu ke situ. Kan ada sampah di situ. Saya teh jadi lihat gentong balik lagi ke sini gitu hari Minggu teh. Oh gitu. Ibu bisa diceritakan kawasan ini kondisinya seperti apa? Lah sepi sekarang mah udah bangkrut gitu, nah pabriknya agak sepi emang. Sudah lama dalam kondisi sepi dan minim penerangan seperti ini. Udah hampir ada setahun mah. Ibu sempat tahu tidak bahwa di sini apakah memang sebelumnya pernah ada kejadian seperti ini atau tidak? Enggak, Baru pertama kali. baru pertama minggu doang. Baik. Ibu Sartika, terima kasih waktunya. Iya, sama-sama Neng. Iya. Saya nolongin orang, kasihan. Iya, baik. Ya, Pufi dan juga pemirsa, itu tadi adalah wawancara sedikit dengan salah satu saksi atau saksi mata pertama kali yang menemukan mayat Dufi yang berada di dalam gentong atau drum berwarna biru, di mana hingga saat ini memang motif pelaku pembunuhan dan juga lainnya masih diselidiki oleh pihak kepolisian Kabupaten Bogor. Ya, eta tadi terus orang tinggalinya ngenaan video ilustrasi di mana di dia sebenarnya memang kudu make bahasa nu merenahnya sanes lain kos gitu bade lamun bade make bahasa Indonesia nya make bahasa Indonesia gitu. Tapi di dia contoh ieu karena spontannya ya keasup karena wawancara bebas gitu. Mungkin Bapak bahas yang ngenaan wawancara bebas dari seputus kumaha. Nah, tapi mungkin sadayana bisanya tinggali di media-media seperti YouTube oge atau ngenaan video-video ilustrasi wawancara nu memang lebih sae lah nya nu bisa jadi referensi kanggo mungkin tugasnya. Ya, sataacan Bapak bahas ngenaan wawancara ya materi satos tadi ilustrasi di dia pertama aya panyongsi bahasa. Dan ini panyongsi bahasa ya aya arti tina wawancaranya. Nah, entah arti secara aya di dia bahasa jeung secara istilahna. Nah, wawancara asalna tina bahasa Inggrisnya. Nah, disebut interviewnya. Nah, ieu asalna tina kecap inter nu artina antara atawa lolongkrang jeung view. Nah, ieu artina paniten atau panempo. Nah, ieu secara bahasanya. Nah, lamun secara istilah wawancaranya eta kegiatan guneman atawa tanya jawabnya antara dua orang atawa leuwih. Nah, ieu baik secara langsung atau antara nu ngawawancara disebutna interviewernya. Jeung nu diwawancara nyaeta narasumber atawa responden. Yang
nyata jadi wawancara ieu mah tetap mukanya antara hiji urang bisa jeung hiji urang deui. Nah, atawa secara kelompok deui bisa oge gitu. Tapi secara langsung ya tetap muka atawa bisa oge make medianya, media seperti ayeuna kan bisa make video conference gitu kan. Pakai Zoom, pakai Google Meet ya eta oge. Penting urang aya tanya jawabna, unsur tanya jawab ieu nya. Saling tanya jeung menjawab. Eta arti tina wawancara. Oke, nu kadua di dieu aya tujuan wawancara. Naon sih tujuan tina wawancara eta? Nu pertama di dieu nyaeta mastikeun bener henteu kejadian atawa aktualitas datana. Jadi mencara bahasa mah tabayun nya gitu. Nu kadua, nah ieu kudu nyangking pamantegan resmi ti narasumber. Jadi sok lobanya cek beja ti saha gitu, kata orang lah, kata ini, kata siapa, kata si itu gitu. Nah, jadi lamun orang langsung ke narasumberna, jadi eta kan nyahonya jelas informasi nu diperoleh teh gitu kan, langsung ti nu pelakuna gitu. Nah, jadi nu katilu ya ngaguar pamanggih ahli. Nah, biasana nu diwawancara teh tentu nanya ahli-ahli ya nu dina widangna. Nah, sepertos contoh misalkan kasus ieu nya undang-undang ITE tanya informasi teknologi ya. Nah, itu kan kemari seperti video-video prostitusi kos kitu nya. Itu kan bisa ke ahlina gitu ditaroskeun gitu. Eta teh bener tuh sih gitu kan si artis nu eta gitu kan laguna gitu. Nah, eta kudu ditaroskeun melalui wawancara ka ahlina gitu, supaya jelas informasinya bener apa henteuna. Nah, nu kaopat ieu janten konfirmasi nya keur pembandingan data. Nah, tadi tina hasil ti ahli eta sebenarnya orang kayak gaduh kan ahli nu lain gitu misalkan terus diwawancara, tapi supaya orang data orang lebih akurat bisa oge diwawancara deui ahli nu sanes gitu ngeunaan dina widangna tersebut punya ulah kanu paduae nya tapi memang ge namun secara spontan kos tadi dina video ilustrasi eta ge meunang nya. Nah, eta memang sesuai situasi jeung kondisina di dinya gitu atawa seperti saksi mata gitu kan. Eta menang di wawancara. Tapi tentu nanya kudu make bahasa nu merenah. Ya, lanjut nu katilu aya ngeunaan di dieu langkah-langkah wawancara. Kumaha urang supaya bisa ngawawancara batur. Urang kudu bisa merhatikan heula ieu nya. Kudu diperhatikeun lah ya naon langkah-langkahna. Yang pertama di dieu nangtukeun informasi naon ya nu bade ditentukeun tah misalkan aya kejadian kriminal ya gitu pencurian lah di sekolah atau naon gitu nya. Ya eta terus aya kan informasina. Nah, informasi naon nu rek dikumpulkeun nah. Nu kadua nangtukeun saha tah narasumberna dina kasus kriminal eta. Pasina misalkan aya saksi mata satpam sakolana dan nya kudu dia pihak-pihak sakolana nu terkait jeung polisina gitu. Nah, eta nu kadua ya narasumberna. Terus nu katilu waktos jeung tempatna. Nah, iraha jeung di mana diwawancara. Ya, namun memang harita keneh kejadian ternyata encan katewaknya si ieuna nu nyolongna. Ya, eta bisa lamun memang bisa diwawancara tadi secara etana satpamna tawasan aya di dinya enggak gitu kan. Eta kan ngeunaan situasi jeung kondisina gitu. Bisa wawancara bebas. Tapi lamun memang bisa ngatur waktu deui gitu jeung tempatna, misalkan sareng kepala sekolahna nu memang sibuk. Ya eta bisa diatur deui nya waktu jeung tempatna. Ya, nu kaopat urang langsung nyusun angket wawancarana. Nah,
naon ya nu kudu ditanyakeun. Nah ulah engkeun bingung ya matos kapendak we narasumberna, tapi malah istilahna ngaler ngidul gitu nya, ngobrolna kemana-mana nya nawain informasi nu kurang kudu tanyakeun gitu kan, kudu taroskeun, tapi ieu mah malah informasi-informasi naon wae gitu nya. Nah terus nu penting di daftar pertanyaan teh kedah mengandung unsur prinsip 5W hijiha. Nah eta kedah dijelaskeun deui nya ku bapaknya dina pertemuan satracana, terus dijelaskeun naon sih prinsip 5W jeung hijiha eta. Dan pasti di dieu angket wawancara ieu gitu kan, daftar pertanyaan ieu gaduh patalina ya hubungannya gitu dengan prinsip 5W hijiha ieu. Karena kenapa? Kalau memang tidak mengandung prinsip 5W jeung hijiha eta, ya nanti pertanyaannya kemana-mana gitu kan, tadi yang Bapak bilang ngalir ngidul ya. Jadi makanya harus terfokus dengan apa sih yang ada di 5W 1H itu, supaya informasinya lebih jelas lagi, lebih akurat lagi. Anu kalima, bahasa nu digunakeun pastina ya dina wawancara. Jadi dia hadena kadang nggunakeun bahasa nu merenah teh yang sopan, yang baik ya. Jangan yang memang campur-campur bahasa seperti video ilustrasi tadi gitu kan. Kalau mau ya nggak bisa Sunda ya Sunda Indonesia aja, tidak apa-apa. Namun memang di dia mah orang diajarnya kan diajar bahasa Sunda, kedah biasanya sekedik mah pakai bahasa Sunda. Bener, dia nyatet jeung ngarekam. Ya, ieu penting kunaon? Sabab lamun dicatat informasi naon wae nu ditepikeun narasumber jeung leuwih hade ge direkam nya. Lamun teu dicatat jeung teu direkam kayak bingung aya nu kalewat atawa aya nu poho deui. Naon sih tadi informasi nu tos ditepikeun nya ku narasumber teh gitu. Jadi supaya teu hilap yang teu deui nya, nyata leuwih hadena direkam atawa cukup cekap dicatat unggulnya. Tapi lamun dicatat biasana kan hal-hal nu penting unggul, lamun direkam biasana cadayana info bisa ketangkep. Oke, lanjut deui. Jadi dia aya tata krama wawancara. Kaopat. Naon wae tata krama wawancara aya netral. Maksudna naon nya netral teh lain ieu nyanyain band nya netral. Dia netral nyaeta teu meunang nyawat atawa ngawada karena pamanggih narasumber nu ngawawancara saupun nyatet jeung dokumentasikeun hungkul. Jadi didinya misalkan aya nyanyo projol anakna nya gitu nya. Ka putri bapak wae nu geulis gitu nya. Lah kitu gitu kan. Buku orang pentingnya kan ke narasumber eta kan, kasih bapana gitu. Tapi gara-gara ningali putrina geulis jadi we yang wawancara malah ka putrina ulahnya ulah pas gitu. Terus saya deui sopan. Nah, ya pasti kudu sopan. Rekolot kayak rek budak gitu nya di wawancara. Orang kedah sopan. Ya permisi atau kumaha minta izin heula gitu. Apakah orang ngaganggu apa henteu gitu. Nah, dina perungna ngawawancara kudu nembongkeun ya pamulu anu someah, teh ramah gitu, rengkap jeung paripolah anu nata krama jeung nyarita make bahasa nu luyu jeung tata krama. Jadi tingkah laku kita harus dijaga ya selama wawancara itu berlangsung gitu. Jangan petakilan atau apa ya bahasanya lah kayak gitu ya. Bahasa yang digunakan juga harus baik, jangan pro kumaha gitu, gue lu gitu. Jangan ya, pakai bahasa yang sewajarnya aja, yang baku saja dalam wawancara itu. Nah itu apalagi tadi udah tahu ya putrinya cantik gitu, gelis, Pak putrina bisa tuh dibawa wih gitunya, ulahnya malah ini gitu ya, segala macam gitu kan permintaan dalam wawancara. Jangan seperti itu ya. Selanjutnya di dia
naon wae nu kudu dilaksanakeun ya kurang sanajan bisa ngawawancara ya. Nah, jadi nu kudu dilaksanakeun dina wawancara ieu nyatetkeun jeung ngarekam tadinya terus bapak jelaskeun sebenarnya. Nah, nyatetkeun di dieu tujuanna wawancara kudu nyiapkeun alat tulisnya keur nyatetkeun hal-hal nu penting unggul. Nah, tuluy disusun jadi laporan wawancara kalayan bener tur informatif. Nah, tujuanna eta supaya ngagampilkeun orang jadi nyusun laporan wawancara mungkin ya. Jadi tugas reporter eta nya udah penting dah aduh laporan warta kos kumaha hasil beritana ya. Penting dicatatkeun hal-hal nu penting naon wae dina kejadian tadi contohna seperti kriminal tadinya pencurian di sekolah eta. Namun ngarekam di dia ngadokumentasikeun kegiatan wawancara secara lengkap dina audio jeung visualna. Tujuanna tuluy disusun transkrip dina rekaman jeung disusun laporanna nya. Jadi tujuanna nya sami nya nyusun laporan oge tapi bisa bentuk transkrip atau video secara langsung ya ditampilkan audio sama visualna gitu hasil tina hasil wawancara urang kita nu kudu dilaksanakeun dina wawancara bisa salah sahijina oge atau bisa dua-duana oge. Ya lanjut ieu pembahasan materi nu kadua ngeunaan ngaguar wanda wawancara jadi aya jenis-jenis wawancarana. Nah, naon wae jenis-jenis wawancara teh. Jadi nu pertama itu masar kana carana, berdasarkan caranya ya. Aya tilu, wawancara mandiri, wawancara kelompok, jeung wawancara konferensi. Nah, naon artina? Wawancara mandiri nyaeta saurang pawawancara ngayakeun wawancara ka saurang narasumber. Contohna jadi seorang wartawan ya waktu keur maluruh narasumber keur nulis hiji warta cara tadinya dina video ilustrasi nah itu cekap si wawancara dengan saurang narasumber nagengan saurang eta wawancara mandiri. Terus bedana naon jeung wawancara kelompok ya wawancara kelompok sakelompok pawawancara ngawawancara bisa saurang bisa oge sakelompok narasumber. Contohna dia aya sababaraha wartawannya dina wawancara eta teh lain saurang hungkul ya biasa dina media-media TV, radio, atau koran ya. Wawancarana misalkan artis, grup band atau tokoh politiknya. Tapi sanes acara-acara TV anu talk show nya eta benten deui. Nah, eta kaasupna anu katilu eta wawancara konferensi ya. Wawancara konferensi mah nyaeta kegiatan wawancara nu ngalibatkeun sawatara narasumber. Nah, itu tadi bapaknya acara-acara talk show di TV atau kegiatan diskusi publik. Ya, misalkan naon acara ILC ya seperti itulah ya. Debat-debat kandidat calon gubernur, calon presiden, itu bisa oke karena wawancara konferensi. Karena tadi jeung wawancara kelompok pertama pertos biasa wae wawancara gitu, tapi si pewawancarana aya seueuran gitunya hiji orang hungkul gitu bisa oge etana narasumberna seueuran gitu bisa pertos gitu tadi eta nya dumasar tina carana ya tilu ieu mandiri kelompok sareng konferensi. Nah nu kadua dia dumasar kana sifatna. Namun kana sifatna wawancara teh jenisna nyaeta wawancara kauger gitu pertamanya. Nah, naon sih wawancara kauger teh? Disebut oge wawancara tertutup ya. Artina di dia pawawancara kudu bisa nyekel rusiahnya rupaning informasi tina hasil wawancara ti identitasna nepi ka perkara nu ditepikeun narasumber. Jadi wawancara kauger ini wawancara yang tertutup yang segala rahasianya itu dari baik dari identitas ataupun hal-hal yang disampaikan oleh si narasumbernya harus kita rahasiakan ya seperti bapak ngasih konseling juga gitu kan tapi bapak bukan wawancara ya sifatnya bapak namanya konseling gitu.
Tapi kalau memang ada yang menanyakan itu harus secara rahasia, itu tidak boleh disebar-sebarkan ya informasi apapun gitu kan. Ini pun ada wawancara yang sifatnya seperti ini gitu ya. Itu misalkan kayak pelaku-pelaku kejahatan ya, memang nggak mau diinfokan gitu ya, biasakan suka ditutupin mukanya gitu, ada suaranya disamarkan gitu. Apa-apa ya wawancara yang memang seperti itu juga. Kedua ya, wawancara bebas seperti tadinya di video ilustrasi tadi. Jadi kegiatan wawancara anu pananyana jadi rumuskan heula ya ku wawancara biasana ngadadak langsungkeun ka narasumber dituluykeun jeung situasi jeung kondisi lumangsung. Nah, tadi kan di video ilustrasi ngenaan pembunuhan ya, magihan mayitnya nu dina gentong tadi. Nah, eta jadi saksi matana si ibu nu pemulung tadinya memang ge, tapi kan secara tina bahasa nama gitu kan udah nama gitu, memang narasumber nu tawi akurat nu bisa ngajelaskeun, tapi kabeneran kalau resan saksi matana anjeunna nu mendakan mayitna jadi nu diasongkeun narasumberna nya anjeunna we gitu aya dinyana gitu kan. Nah, tapi tetapnya dina wawancara kedah baik ya si wawancara ataupun narasumber kedah merenahnya bahasa yang digunakan. Ya lanjut nu kaopat pembahasan dina materi wawancara ieu nyaeta pancen atau tugas ya, pancen mandiri jeung pancen kelompok. Nah, naon wae bentuk pancenna ya aya babaraha bentuk pancen, tapi mudah mugi-muginya biasa dilaksanakan kanggo kelancaran orang sadayana nya diajak pada Sunda ieu. Pertama di dia pancen mandirina catetnya materi nu Bapak jelaskeun ieu naon. Nah, biasakan catet materi nu dijelaskeun ieu kana buku catatan kanggo mungkin ngajawab soal-soal penilaian harian atau yang penilaian akhir tahun. Nah ya mesti keneh di semester kamari memang anu kesulitan yang Bapak tangkep oge tina nilai-nilainya mantakan biasakeun ya dicatat materi yang Bapak jelaskeun. Nah nu kedua jawab pertanyaan mungkin Bapak share-nya aya linkna ge kerjakeun pancen pengetahuanna sesuai instruksi nu Bapak berikeun. Nah aya deui pancen kelompokna di diskusi kelompok ya, kerjakeun sesuai langkah-langkah wawancara naon nu dilangkah-langkahna diingatkeun deui nya aya naon bae dina wawancara ieu. Nu kaopat praktek wawancara. Nah ieu ge kasupna mungkin pancen kelompok kerjakeun oge pancen keterampilan iya kanggo nilai keterampilannya tadi pancen mandiri yang nilai pengetahuan ya sesuai instruksi oge tingali heula instruksi nu Bapak bikin di dina link nu Bapak share. Oke, itu wae pertemuan kegiatan belajar mengajar bahasa Sunda dina materi nu kalima wawancara ieu. Hatur nuhun Bapak ucapkeun karena segala perhatianana hampura pilih dina pertemuan kali ieu aya kalepatanana sareng kapiranganana dicekapeun wae kubatkeun hamdalah ya alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.